sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot yang izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Urang kudu sadar da urang mah manusia lain malaikat, jeung manusia mah lain setan. Nu salah moal salah saumur umur, mun bener moal bener saumur umur, mata manusia mah bener jeung salah pada boga. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guru waneun pikeun simkuring, ais pangampih pupuh lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMT, Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Allah nyiptakeun manusia di alam dunia tujuanna teh keur ibadah. Mata ngeusian alam dunia teh waktuna teh dipake keur ibadah. Ngan lain ukur sholat, lain ukur zakat, lain ukur saum, lain ukur ibadah haji, tapi siap detik tiap menit dipakai alat bikin ibadah. Mual aya waktu ngomongkeun batur, mual aya waktu ngahina batur, mual aya waktu ngaledek batur, sabab 24 jam tujuanana bikin ibadah. Sangkan cek urang Sunda mah aya bahasa kieu. Tong poho kana purwadaksi. Poho purwadaksi teh poho karena cita-cita mimiti. Lamun jalma bodoh sakola tujuanana hayang pinter, tapi naha geus pinter sok ngahina anu bodoh, padahal manehna ge baheula ngalaman boloon. Cicing kudu rada muka ya otak teh cicing. Lamun jalma sangsara sakapeung sok usaha, tujuan usaha hayang beunghar, tapi naha geus beunghar sok poho kanu sangsara, padahal manehna ge ngalaman pernah sangsara. Lamun jalma dagang tangtu we hayang untung, lamun jalma tani hayang hasil, jalma gering hayang cager. Tah ieu judulna teh pangaosan, sabenerna ai pangaosan hayang naon? Heueuh ceuk bibir hayang ilmu, ceuk hate mah hayang lalajo urang. Lamun urang bener-bener hayang ilmu, geratanya heula ilmu teh naon? Kalau bak jelema masantren luhur, sakola luhur, cenah baroga ilmu, geuning sombong mah anger. Berarti eta ilmu teu matak ngarobah dirina, berarti ilmu teh karek sabet sirahna, can cicing ilmu dina jero hatena. Wea. Cicing urang lalaunan. Matak nu ngaran ilmu mah kudu cicing dina opat rupa. Iji ilmu cicing na jasad, dua ilmu cicing na hate, tilu ilmu cicing na rasa, opat ilmu cicing na wujud. Lamun ilmu cicing dina jasad itu ngaranna ngapalkeun. Ari ngaran-ngaran jelema apal teh ya pan sok sakapeung mah sok aya rasa hate pangapalna. Matak bab sombong mah jalma karek apal. Lamun ilmu geus asup kana hate maka urang bakal bijil sifat era. Nah mah bijil era ilmuna luhur tapi migawe mah henteu. Pan ieu ge ilmuna mah luhur bab tahajud, ngan dari toh mah beureuk hees. Berarti ilmu nyaho ngan migawe acan, tah kudu era. Apal kana bab zakat, apal kana bab sedekah, tapi naha yatim jeung miskin diarantep, berarti karek apal. Geuning migawe mah henteu, sehingga ilmu teh tujuan ilmu teh adalah ilmu bercahaya, deuk muncul cahaya tina awak kumaha sering gawe henteu. Nu aya ge boga ilmu teh ngadeun parasea, da teu asup kana hate, babaduh da cicingna ilmu dina hulu. Tapi rada ka harti. Jadi nu kasindiran gitu.
ilmu cicing dina jasadna karek ngapal tuh, ilmu cicing dina hate maka bakal muncul sifat era. Katilu ilmu kudu cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak lamun ibu hayang lalajo jalma nu boga ilmu ulah lalajo ceramahna, tah lalajoan mah ngarasakeun kasusah kana sasamana. Si eta mah tara ngomong tapi jeung tatangga bageur, si eta mah tara nyarita tapi kaya ti mere, si eta mah tara pernah loba carita tapi nu jompo dipanggieunkeun imah. Tah eta ilmu geus cicing dina rasa, geus teu kudu loba dongeng migawe. Kaopat ilmu teh cicing dina wujud. Lamun ilmu geus cicing dina wujud, panona moal sok dulak dalek ka batur, bibirna moal ngagogoreng batur, nalengkahna moal kana salah, hatena bakal nyacas bodas, sirahna bakal dijaga pamikiran tina ngarendahkeun batur. Tah ilmu ngawujud, matak al ilmu nur, ilmu jadi cahaya di mana? Ngawujud. Kahartos. Pan urang teh sok maraca sholawat. Bener Bu? Tah sholawat urang teh karek aya di mana? Karek nasirah. Nah katempo jalma nu sholawat alus ahlakna pancan tangtung. Nah katempo jalma nu bersolawat ka Kangjeng Nabi bareng bager mere harta kaya tinggi kamiskina pancan tangtung. Tah lamun nya ibu jeung bapak geus pijil dina rasa eta sholawat, sholawatna mah hampura tara ka ciri ngan bageurna bakal katempo, yatim bakal katulung, miskin bakal kabere, nu jompo ge bakal kasumbang. Tah sholawat teh na wujud. Kahartos ieu teh. Tayana orang ukur sama kurang ibu we di jilbab, da ieu teh jilbab teh karek samet sirah. Matak loba keneh jilbab badak tapi popolotot ka salaki. Jilbab badak kana gosip para reuki. Jilbab ngaguyukuk tapi teu kaur batur nyen kasalahan, bibir gali ngagogoreng batur. Berarti eta jilbab teu bisa bawa ka era kana hatena. Ari jilbab badak ayeuna salaki dicakar. Aduh, tempo yang keprokong gue itu cek hati nama lebok gitu tuh. Berarti orang oke di jilbabnya karek sama sirah. Can di jilbab eusina mah. Dalam menjalma geus di jilbab jeung eusina, bibir moal kali ngomongkeun batur, panon moal popolotot, ceuli ge moal resep gosip. Ditutupan, fungsina nutupan lain nutupan ukur sirah, tapi geura tutupan eusina sirah. Aduh, unggeuk-unggeuk si bapak genah teu ceramah loba nu kigituan. Jasad, hate, rasa, wujud. Mata cekolot baheula pan ibu ge barisa kana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arapal kabeh oge. Eta mah karek sambat ngapal teu. Asupkeun bismillah kana hate. Kalian nyebat asma Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, maka bakal bijil sifatnya sifat asih panu dibaca bismillah. Tuluy muncul sifat rasa batur rasa urang tina bismillah teh ceuk paribasa boga dahareun saeutik dibagi-bagi. Ulah ngabagikeun perkara anu geus teu kadahar ku urang dibikeun, ai perkara anu kabeuki ku urang disumputkeun. Kudu cicing dina rasa eta bismillah. Nu kaopat kudu cicing dina wujud. Lempangna bakal katempo ibadah, bajuna ge bakal katempo ibadah, ngomongna ge ibadah, wujudna ge geus ibadah ku bismillah. Baju moal leuwih alus patan amah. Ai baju 2 juta geura sok ai nyumbang ka masjid 10.000, panten teh gablek cendol teh. Bener Pak? Sok pikir ku ibu geura ari sholawat dilekah-lekoh tapi dilekah-lekoh oge ngaledek baturna. Ari sholat alus bacaan sholat teh alus tapi can alus budi jeung bahasana. Ari sholat tara rungkul tapi bubar sholat jadi dangah. Ternyata urang teh karek cicing dina alam jasad, can cicing dina alam rasa. Matak lamun bismillah ge cicing dina alam rasa bakal ngarasakeun sasama hirup peka. Aya budak batur ceurik teu jajan hayang mere, aya jompo teu boga imah udunan hayang mangieunkeun imah, aya masjid runtuh hayang ngademelkeun masjid, aya madrasah guruna teu kagaji hayang mere ka dinya. Tuh bismillah teh sampurna. Matak ceuk ilmu kolot baheula bismillah teh jang sing tamat, ku ilmu bismillah bisa ngapung. Tah cobaan ku bapak. Bubar teh dieu naik kana kenteng tuluy maca bismillah. Aku berakhir mana, insya Allah modar. Sabab bab nu kieu mah teu bisa diterjemahkeun ku akal.
tapi diterjemahkan ku hate. Bismillah bisa ngapung lain kudu ngapung awak da sirik teu boga jangjang, tapi bismillah bisa ngapung artinya ngapung rasa. Kumaha lamun teu boga imah dulur urang, kumaha lamun teu jajan anak urang, kumaha lamun teu boga baju teh lanceuk urang tambah adi urang, kumaha lamun dianggap teh indung jeung bapak urang, sehingga batur teh dianggap keluarga bagian sorangan. Dalilna naon? Kal jasadul wahid, hiji jelema teh hiji umat Islam teh kudu saperti hiji awak. Bener. Masa kayak bukan mah ibu mah unggul pe heula. Dan ibu baru teh merek nate rek teh pokona unggul pe di dieu. Pan urang ge marana ca alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha tina sadaya puji kagungan Allah teu bisa miceun sifat asa kapuji. Pan kabeh puji nu Allah, naha ari urang bet aya keneh sifat asa kapuji. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud. Boga kongkorong leumpang ngadak-ngadak darah rongkok. Nepi ka gelang teh samat siku, nepi ka jiga nu berat nu nempok. Malahan mah teu puas dirinya di beja-beja ka tatangga ieu teh gelang teh 40 gram, kumaha ceuk tatangga, kumaha sia. Artina alhamdulillah teh teu ngawujud. Jadi karek samat bibirna alhamdulillah, tapi hate rasa jeung wujudna mah anggang tina alhamdulillah. Kedua, fatalna alhamdulillah, ari alhamdulillah teh alat bikin bersyukur. Boga imah pan alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah. Tapi naha jelema beunghar teh kuduna apal kana gawe. Jelema beunghar mah kudu daek mere, lain hayang dibere. Ieu mah alhamdulillah ka Gusti Allah, tapi naha nu beunghar hayang BLT. Jadi di mana alhamdulillah teh? Bapak teh hayang nyaho alhamdulillah dina awakna, kuring teh hayang apal jeung tepung jeung wujud alhamdulillah teh lain ukur rengkolna dina Quran teh eta mah sebatas dibaca, tapi alhamdulillah kudu ngarengkol cicing dina rasa bapak. Nu beunghar kudu mere lain dibere, tapi kajadian poe ayeuna nu beunghar ngadat lamun teu meunang BLT. Weh. Kuduna sadar diri jelema beunghar mah kudu mere lain dibere. Iya mah geus beunghar ngamuk ka RT gelo. Situ kunaon nyarekan RT, batur menang BLT urang teu pan beunghar udah hayang. Jadi ka ditu teh kacau, ai ka Allah minta beunghar ari hareupeun pamarentah jadi miskin. Aya bantuan kurang miskin pan pangeulan ngaku miskin. Aya bantuan keur pedagang kecil ngaku jadi pedagang kecil. Engke deui mah cing aya bantuan keur nu gelo. Sugan nengar aku jadi gelo. Gening alhamdulillah teh hirup. Di mana alhamdulillah hirupna? Dina hirup urang. Sehingga engke urang datang ke alam akhirat teh ieu Quran nu matak melaan teh ngan nu melaan lain hurufna, tapi nu melaan teh adalah Quran geus hirup dina dirina. Kahar bos. Soalnya ceramah kieu mah jarang. Nya. Bae. Tuh. Kok mau Rabbul Alamin pan Rabbul Alamin teh Allah nu miara, Allah nu ngatur, Allah nu mere, Allah nu ngajaga, Allah nu ngariksa. Berarti manusia mah tinggal narima. Jelema sangsara narima kana kasangsaraan pan jadi sabar. Jelema beunghar narima kana kabeungharan pan jadi bager. Tuh ku Rabbul Alamin teh jadi ibadah kabeh. Jelema sangsara ngaku kana kasangsaraan sabar, jelema beunghar ngaku kana kabeungharan jadi bager. Caricing dina tugas masing-masing. Nu beunghar sabar, nu sangsara sabar, nu beunghar bager. Nu paling paur mah lamun Rabbul Alamin leungit tina awak. Nu sangsara panasan, nu beunghar pedih. Akhirna kacau dunya. Keur mah sangsara panas baranan, pan ririwit. Batur nyen gedong nyeri sirah. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Da kongkorong tina lajada. Ladang COD. Batur nyen gedong ratug angen. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli motor ka rumah sakit. Batur meuli imah paeh. Keur mah sangsara ririwit. Di dunia sangsara, di akhirat disiksa. Asup ke kana golongan poin kahiji saha eta ya Rasul golongan eta anu dilaknat ku Gusti Allah hese dunyana hese keur akhiratna. Kunaon sabab hate teu narima kana kanyataan hirupna.
itu unggul teh ka hati beureun sugan ya tuh maka alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata orang hirup di alam dunia teh keur melaan alam palsu. Paingan jalma teu tenang, paingan jalma susah, paingan jalma bingung, da urang mah keur caricing dina alam kapalsuan. Lamun urang salat tujuanana ka Allah jeung Allah, maka bubar salat bakal tetep jeung Allah. Da urang mah salat teh ka Allah ukur di masjid, bubar salat mah melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ngarendahkeun batur anu teu salat, padahal urang salat ge lain ku urang, ku Allah. Cicing rada lieur ilmu kieu teh. Komo nunutan mah geus moal asuh. Kumaha atuh jalma nu bareng jeung Allah? Jalma nu bareng jeung Allah mah sifat niron sifat Allah, kahayang Allah, kaputusan ge bakal kaputusan Gusti. Awak ibu we geus pan bulu panon teh ponok ku Allah. Ku sabab cek urang geulis lamun dipanjangan pan meuli 400.000. Peluk-peluk kaluhur pan ari ponok mah pamere Allah ngeunah kucap hijab teh hampang. Coba panjang kuat jika nu berat. Balik ti dieu gelebug angin badak bulu panon palsu ngilep duanana atuh teu tajong gebrus kana solokan. Nuding we ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Lamun ibu bener-bener narimakeun kana sakala rupa nu pamere ti Allah geus moal lieur mikiran awak. Da digelis-gelis ge awak mah ukur 30 kahana 30 kaluhur mah hampura geus eueuh nu ngaran geulis. Tah emak teh bageula mah bentangna Bogor. Pan ayeuna mah emak teh ketit-ketit acan eta. Sabab dunia tempatna rusak maka urang menuju alam karuksakan. Tapi hiji nu moal pernah kasentuh ku karuksakan naon? Hate. Matak jalma lain kudu ngalusan awakna, tah alusan mah eusi hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Si horeng bangsat. Bener? Ya, itu ya tuh. Sok urang buka. Jadi lamun urang narimakeun kana pamere ti Allah tampak. Ibu rencana boga salaki kasep jeung beunghar Pak. Ari kanyataan petot jeung miskin. Wayahna we leg-leg. Naha urang teu apal rencana Allah rek nyalametkeun awak ibu. Nu kasep jeung beunghar hiji ibu galak timuru. WA bakal dipariksa, telat balik ya bakal dicarekan. Naha sabab kasep jeung beunghar sieun dipaok batur. Coba petot bari miskin. Deuk balikeun henteu kajeun Pak. Artina seretkeun we manusia boga rencana, Allah boga keputusan. Mata urang mah hirup di dunia lain keur narima kana kahayang diri, tapi urang mah deuk nampak kahayang Gusti. Dan negara ge kahayang menjadi presiden. Ai pek kudu jadi penceramah, tampak we. Dan bahaya da hiji waktu ge kuring bakal cicing. Kalau dieureunkeun mah eureun jelema mah Pak. Ayeuna bapak hayang jadi penceramah, ai cek Allah ulah cicing we. Teu kudu ribut. Geura cicing dina makomna masih matak hakikat kehidupan teh tinggal nampak. Rumus nu kadua, nalika ibu boga kahayang tak eta teh lamun diguguk mata ngarunjikeun. Hayang nyeratan budak, hayang nabuh dangdut, hayang nabuh bajidor, eta teh mata cilaka. Da loba beres hajat jadi jebleh teh kunaon ku loba hutang geus hajat. Tuluy nuding takdir Allah. Nah mah jeung nuding Allah lain takdir Allah kahayang diri mata lamun urang cilaka lain ku Allah tapi ku nafsu nu aya dina diri. Aduh. Kaharti gitu. Jadi geus kahayang urang mah bikeun kana kahayang Gusti Allah, cocokkeun kahayang diri jeung kahayangna Gusti. Lamun kahayang urang cocok jeung kahayang Gusti Allah, entong bab lain, bab salat. Pan kahayang Allah mah afdhalus salat di awal waktiha, utama salat di awal waktu. Coba ini. Tuh, bebereukeun kan dari masa kaberangan wae.
artinya bab sholat wae geus teu cocok jeung kahayang Allah. Kahayang Allah mah sholat di awal waktu pan urang mah boro-boro nu datang ka dieu boacan isya ieu. Cicing da urang mah nyaho atuh. Lamun boga harta kahayang Allah sodakohan. Samemeh dibikeun ka anak, samemeh dibikeun ka pamajikan, samemeh dituang ku urang, bungahkeun heula yatim, bungahkeun heula miskin, kahayang saha? Kahayang Allah, kahayang urang. Tibalik Pak, kurang jeung kurang, kadang-kadang nu keur batur mah diengke-engke, ayeuna kapake deui. Pailan atuh hirup ngarasa kurang, da eta keur batur ngadon dileg-leg. Nah, lamun barang batur geus kaasupkeun kana awak urang, siap-siap rumah sakit mana keur ngomean eta awak. Da Allah mah keukeuh maksa atuh. Sadarna ibu, urang teh kudu zakat, kudu sedekah, da boga harta. Sadar dengan sedekahna. Ngan eta ahli kewek kalem hiji waktu kapake, katuan, kateureuy, ku urang, ku anak, ku pamajikan, Allah nyieun balitungan, eta lain nu maneh anu batur, nah hapet di dahar. Penyakit nu bakal numpuk rawa kurang, rumah sakit nu bakal ngalegon di atas duit, sedekah lain duit lapur amal dia. Rugi Pak. Matak sing salaladan lain kumaha aya teh. Dan lamun bab ngaji bab nu kieu hampura hese beunghar. Tapi da geus beunghar ge diudag nepi kana beungharna. Geus ceuk ibu teh eudeuh aing mah hayang beunghar, moal sedekah, moal zakat, pek. Ngan Bandungan tuh aya jelema beunghar maot gedongna cicing, mobilna cicing, sawahna cicing, geuning boeh nu dibawa. Jadi amer manusia mah daek teu daek kudu daek, bisa teu bisa kudu bisa. Da hukum Allah mah maksa. Ngan nalika Allah maksa kana perkara eta sabenerna ibu ulah kapaksa. Da hakikatna Allah keur nyieun balitungan lain di akhirat, tapi balitungan di alam dunya. Simpelna kieu, lamun ibu kokolotot ka batur dicatat dosa di akhirat, panon bakal sehat. Ngan lamun ku Allah nyaah ka awak ibu kokolotot sakali isuk ge belek. Nah, ngareueun melototna. Hartos. Bapak cubak cabok ka pamajikan, tuluy nepi ka detik ayeuna teu boga panyakit dina bableungeun. Ulah aman Pak. Engke di akhirat. Ieu cubak cabok isuk jeung perengkel. Kadang-kadang syukur najong ka pamajikan jeung lumpuh. Biwir nyarekan wae jeung bengok gara sok pikireun. Biwir bengok ieu kempreng suku lumpuh alah ieu. Ieu teh cara Allah keur ngabersihan awak urang. Jalma boga harta menang nipukeun tong dicarek ku ustad da kalah gelut. Jalma boga harta menang nipu, ustad ceramah menang teh bahaya kita dina neraka ngamuk. Keun we hukum Allah bakal berjalan. Saban-saban jalma anu resep tupak tipu ka batur jadi gedong, jadi sawah, jadi mobil, jadi naon bae tempo tungtung hirupna. Anak kena narkoba beak sawah sarorong, pamajikan salingkuh kudu ditebus beak imah ongkoh. Didinya jelema sadar bahwa ieu teh ti aya sinyal kudu kuat. Kahar jatuh ti tajong wae sinyal ti Allah keur nyalametkeun ibu. Ibu rek piknik bayar 2 juta mangkani geus barang nyieun aya deuk jatuh ti tajong irung nyengsol untuk beak 2 pancek ibu teu teuingeun Gusti teh jiga nu teu ngarti pisan eta ka Allah ibu teu ngarti pisan. Nah da kahayang ibu mah duit 2 juta indit piknik senang-senang gitu, tapi nah deuk indit pake jeung ti tajong heula nepi ka irung nyengsol butuh beak 2 atuh akhirna teu tulus piknikna ngadon ka rumah sakit. Di rumah sakit beak 5 juta teuingeun ceuk ibu teh Allah nepi ka kieu-kieu teuing batur mah pararingnik silih posting geuning nya Bu poe Senin jeung Salasa ai perbo aya berita da ibu larajo TV bus dari Bogor dikusruk karena sorokan maut jeung supir-supirna. Artinya ibu disalametkeun ku Allah ku cara Citajong mata geus Pak bahasa jekot Citajong teh innalillahi wa inna ilaihi tong jengkel Pak. Pengajian tetulus tong amal asli teh baheula jalma nu sangsara barang daharna teu opat sehat 5 sempurna bergizi teh, tapi data anu menentukan justru nu panjang umur jalma sangsara. Mangga teangan di lemur ieu anu panjang umur lain nu beunghar, nu sangsara nu daharna lain opat sehat 5 sempurna, nu tanpa giji-giji acan anu udun lagi bangko bari di sisi
sok bisa percaya artinya ulang ngagantungkeun keyakinan yen penyakit datang tina dahar tapi penyakit datang di mana tina hate anu gering nah ieu cara raja boga we penyakit hate balik ini hampura nyeri sirah dan kok gelang batur bang bener dan panas pernah heam keur membogor ke hareudang oprot kesan kata mah hate atuh tubuh di arah radu aeng we isuk beuki cilaka maka keputusan teh keputusan Gusti lamun jalma sadar kana sagala rupa keputusan Allah moal panas ku kemajuan batur moal panas ku harta batur moal amok kana perkara nu ku batur dipiboga urang we menikmati anu aya tong sok lalajo sapatu tapi lalajoan mah jelema teu boga suku keur naon butuh sapatu ari suku potong tong lalajo kana suweng batur suweng teh anting bisi teu ngarti Bogor suweng tong lalajo kana anting batur tapi lalajoan mah kana ceuli urang boga anting ceuli sumpung jadi pekena irung ternyata awak urang teh bu diciptakeun ku Allah teh mahal beb dikarep yeuh kuring boga duit 5 juta hoyong heeh tapi panon dicoker hiji kumaha cek ibu rada ge alo melaan panon nu hiji bari ibu teh sadar meuli na kumaha cicing na kumaha genah na kumaha dibere 5 juta moal pernah dijual awak urang teh geus mahal matak jalma nu sok murah diri itu pangmurah-murah saha jeung nu sok murah diri lain nu murah nu di jalan lain panon pakai melototan batur murah ceuli pakai ngadengi gosip murah ngalengkah karena jalan salah murah hate panasan ku batur murah manusia mah kudu mahal da sifat eta mah lain sifat manusia sifat saha nu sarakah sifat sato tuh Aceh jeung Sumatera Padang Pariaman nepi ka ruksak leuweungna nah aku monyet nah aku bagong nah aku orai lain tapi monyet bagong jeung orai aya di leuweung tapi tiba heula nepi ka ayeuna can pernah monyet jeung bagong ngarusak leuweung monyet eueuh orai eueuh cicing manusia ternyata bobongok manusia nu sifatna jiga bagong jeung monyet matak pejabat nu ngarusak leuweung tah monyet koprok eureun kaharti eureun tapi keur kuring meunang ngomong kieu teh kade bapak mah ulah tah monyet ulah tuh sudah tewah paingan atau dina Islam aya kurban ari kurban teh masjid ingon-ingon domba sapi kerbau sagedeung deui bulan puasa 2 bulan setelah puasa kan rayagung maka rayagung diwajibkeun satiaban saban-saban manusia masjid daging kurban nah kurban di dieu teh lain sebatas mencit sato tapi kudu mencit sifat-sifat sato nu aya na bapak ngewakana bagong tapi sakabeh mah sifat aya di urang nyuluduk we digenggerekeun si eta bagong torek juga dicare ku salaki senam teh kalakah nah ada geus geuna mah maneh nu ngeunah kitu nyuluduk bagong bikang sugannya urang tong ngewa kana orai datang bulan Ramadan, datang bulan Rayagung, maka orang kudu kurban. Ai kurban teh masjid ingon-ingon, masjid sato, tah geura masjid sifat sato. Sato melawan bisa jadi sato orai. Ari orai cicing satahun sakali ngajepat ganti kulit ngan ngaran anggar orai. Tah eta teh nyindiran ieu tah. Orai teh nyindiran majelis ieu, Pak. Mun dibuka orang sedih karena orai dipek-pek kata orai sebab orai bahaya ampura teu bahaya nu bahaya mah jelema sifatna jiga orai ganti kulit tapi ngaran anggar orai ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad tapi hate teu ganti-ganti berarti eta majelis teh orai aing mah bukan lempoy teh orai kabeh ganti kulitna tapi teu ganti ngaranna di pengajian depan ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis, ganti masjid. Pertanyaan ganti teh jeung hate. Lamun kitu berarti geuleuh kana orai tapi sifat orai aya di urang.
mundek dibawa karena alam ke alam akhirat tanya ke Pak Ustad di ditu teh aya nu beungeut na bagong nya heueuh di ditu teh aya nu bentuk orai nya heueuh atuh di ditu teh aya nu bentuk monyet nya heueuh atuh da ayeuna geus katempok monyet teh leuweung beak ku monyet lain tapi ku jelema anu sifatna seperti monyet mata kahayang teh pejabat gitu buluan kabeh ini kahartos ya jadi nyambung antara bab dunya jeung bab kayak di alam akhirat teh nyambung kumaha karesep hirup aya syarakah mah nya beungeutna ditu kirodatan khosiin seperti monyet anu kacida hinana tah ieu majelis aduh para ngaosan ganti tiung ganti baju aya ganti hateng teh nu goreng ka salaki anger nu pedit anger nu pasieun tetangga anger nu siri ka batur anger nu sopan-sopan ngomongkeun jelema bodoh anger ai pangajian anger ngaji naon lur aduh apa teh seserian oge berarti ngarti jeung kaseureut teh lain nuduh ka batur panuduh kana awak ibu bener lamun pengajian ukur ganti kulit ukur ganti tiung ukur ganti baju orang ini bisa tah nu kudu ku urang diganti mah lain tiung jeung bajuna tah geura ganti si hate nah nu pedit jadi balageun nu salah jadi saroleh nu kedul jadi daraek nu panas ka batur jadi tara nu sopan cobrot ngomongkeun ka gorengan batur jadi henteu tah eta lada ngaji nu sabenerna ieu mah ngaji mineng hate teu robah-robah nah kawas orang justru panu ku Allah disebutkan mah bab anjing mah ku Allah disebutkan kitab kitabul gumarom jilidna jilid kahiji hadis nomor kahiji babna bab tohar bab naon eta dilamut anjing wadah tawa sarung dilamut ku anjing kumpah ku 7 kali make taneuh tah geuning aya deukeut jeung ilmu urang naon ilmu urangna najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate hujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur jadi nu kudu dihargaan orai bagong anjing pepengok anjing geuning kapangina ada payahna bubarat teh isu pangijing anjing punten pun guru insyaallah disebut menggawa kabeh matak manusia mah lamun deuk jadi sato papa leuwih atah adol tibatan sato ngan lamun cicing jeung Allah malaikat bisa eleh jabatanana ku manusia asli ieu sok deuk nyari teh naon hayam sok lalajuan hayam ibu teh kudu era ku sakadang hayam bulu hayam jadi kok dagingna sumber gizi naukna sumber vitamin tikotokna eueur aduk tulangna apa ieu kabeukina seblak tulang kabeh eta hayam manfaat ti mimiti bulu daging tikotok tulang buluna pan jadi kok kuring boga balad Taufik Hidayat boga apal juara internasional ngagebugan bulu hayam penepak dagingna sumber gizi naukna sumber vitamin tikotokna keur aduk balik ke rasakan awak ibu da kudu era ku glowing ibu beungeut glowing enjing-enjingan nauk juk dagangkeun nauk ibu sagoreng-goreng na hayam masih keneh tikotok dihargaan sakarung 15.000 sagelis-gelis na ibu tikotok ibu teu sudi nu pona karena eta teh nu kuring nu diomongkeun teh ayat sebenarnya ulaika kalaan ambalduhum atau jelema nu teu bareng jeung Allah mah hirupna teu leuwih atadol tibatan sato doma nyieun anak hareupeun bapa semangat jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna eta doma daekeun nyieun anak hareupeun umum naha sabab doma boga rasa boga nafsu kan doma teu boga akal da ayeuna mah geus loba jelema nyareun anak dina rungkun kunaon Pak bae diomongkeun terjadilah gempa kunaon si panas Cianjur baheula pernah hancur Bogor oge hayu mah percaya mah kayak kieu urang keluar yuk bener Bu urang sok ini ceritaan ka tempat wisata aduh mangi baju mangi celana jiwing naon ieu karung doma nyieun anak hareupeun umum sah-sah wae boga rasa boga nafsu teu boga pikir
coba manusia tanpa nikah dina rumput tapi kan jadi anak ulaika kal an'am balhum atau terlihat adol di badan satu tah pernikahan teh justru keur ngamuliakeun manusia ieu mah tanpa nikah rung kitu asal lagi ti bengok do harto sok deuk ngaji bab naon deui deuk makoli jeung cacing teuing bab cacing mah teu kailmuan urang ngan sagoreng-gorengna cacing masih kene bisa nyuburkeun taneuh sahebat-hebatna ibu santang kekeh geuning awak urang teh keputusan Allah kahayang-kahayang Allah katilu sifat ge kudu sifat Gusti wiridkeun ka bade mah ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif teh Allah maha lembut maka penta kanu gaduhna ya Allah anjeun maha lembut lembutkeun hate abdi nah mah teh jeung kudu menta urang moal sanggup ngalawan iblis urang moal sanggup ngalawan nafsu urang moal sanggup ngalawan amarah nah mah teh jeung moal sanggup iblis menta ka Allah ngaijinan Gusti widian abdi teu ngaganggu umat Muhammad kumaha ceuk Allah berarti Allah ngijinan ku sabab Allah ngijinan punten urang moal sanggup ngalawan iblis pak iwal hiji jelema nu bakal sanggup ngalawan iblis saha eta ma'rifatullah jelema nu wabuh ka Allah sabab jalma nu wabuh ka Allah geus apal sinyal ti ibliseun iblis mah gede amal ngumbar amarah kumet pedit merege hese cap jahe beuki ngomongkeun araya nya di dieu kabeh astagfirullah araya kabeh komplit ya tuh sedangkan urang teh yang panggil teh jeung jelema bayi jeung bebongok si eta penta ya latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun hate abdi bubar ti dieu salaki teh jeding da ibu pan ini tadi maghrib can nyangu can masak ai salaki keur papaleuting ngadina porsi nungguan ibu bari teh bebeja pana teh ngawa teh dibuka da keur pangaosan datang tadi jam 8 juga ada ngahwa di mana ibu kan kepancing di mana gaya kieu pangaosan atuh bongok maneh nu sadu pangajian nah hatina pengajian jadi nyarekan salaki artinya teu dibawa teh pengajian teh ya latif teh dibawa mata lamun hirup jeung Allah apalkeun sifatna tatepalkeun dina dirina wujudkeun dina awak urang bakal kaciri cahaya Allah aduh otak lamun hayang tepung jeung Allah gampang tiron we akhlak Nabi Muhammad otak di masjid geuning Allah belah katuhu Nabi Muhammad belah kenca naon maksudna Nabi Muhammad teh penerjemah tina sifat Allah coba di dia aya Mang Udin di dia Allah ya Udin moal teh dirak-rak mata masjid dan hati percaya si Udin juga eta tong boro Udin nanagerhana kitu sanggup ya Allah ya kuring Allah nanagerhana teu sanggup nah sifat kuring jauh kene ari nabi mah jelas dah khuluqul Quran akhlak lagi geus akhlak Quran jadi Quran geus ngawujud pan urang mah acan Quran teh can ngawujud karek lekoh macana can lekoh dina pribadi mau nu palinter maca Quran ngadon pasemaan palinter maca Quran tapi gur-gur wae pasea wae geuleuh ka batur wae ngahina batur wae dolim ka batur wae sirik ka batur wae pokokna mah jika batur teh dianggap saingan we lekoh baca Quran teu lekoh budi jeung basa itu teh geus gagal bener ibu kuring nanya ibu cinta ka Nabi Muhammad heeh kabeh ge ngajawab ngan kuring minta bukti naon buktina ayo ibu cinta ka Nabi Muhammad sampe meh tepung ke jeung Nabi di Talaga Al-Kausar ayeuna heula urang pecahkeun cinta ka Nabi Muhammad naon buktina jadi cinta Nabi Muhammad teh buktina ngomongkeun batur ngaledek ngahina pedit rujit geuleuh cua ngewa kitu lamun bener cek ibu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad ari dina bibir ngomong cinta Nabi Muhammad tapi boga harta jadi pedit nu pedit mah geus dibere contoh ku Allah ngaranna Qarun jadi geuning cinta ka Nabi teh karek sama biwir pak acan wujud urang bener cinta Nabi Muhammad tapi naha sombong nu sombong mah Fir'aun cinta ka Nabi Muhammad tapi gede wadul mah Abu Jahal cinta ka Nabi Muhammad tapi sok ngadu domba batur nu ngadu domba mah Abu Lahab berarti cinta Nabi Muhammad teh hanya sebatas di bibir can katempo cahaya Muhammad dina hate nu sabenerna
sedangkan engke di alam Al Kausar, di Talaga Al Kausar, Nabi nungguan umatna, umati, apakah Nabi wawuheun ka ece? Teu. Apakah Nabi Muhammad wawuheun ka kuring? Teu. Wawuheun ka bapak? Teu. Sedangkan nu bakal dijamin menang syafaat jeung kasalamatan iwal Nabi nu wawuheun ka diri urang. Deuk wawuh kumaha Pak Nabi Muhammad ka urang lamun teu muncul cahaya Nabi Muhammad di awak urang. Tah batak di ayeuna kudu caricing dina cahaya Nabi Muhammad dari cahaya si Qarun, matak nu beunghar menang BLT pulangkeun Qarun di situ. Begitu teuing paling tadi ulam deui bodoh PT heueuh we wah moal ngulum jelema ieu cenah naon giliran aing cenah menang BLT teh tadi goblok nyabae da urang mah teh hayang diulum ku jelema padieu. Angguran membuki sadar loba ngaji mulik agama teh kudu leuwih sadar lamun memang lain hak kurang dikeun atuh lain dilag-laguan aya nu hadir di dieu aya nu meunang balik bebeja ka salaki Pak kamari pan urang menang BLT 800 BLT Kesra terus bieu teh ngadenge ceramah ti ustadna kan ulang boga imah boga sawah boga mobil Pak lain hak urang bikin kasih miskin kumaha cesal ki ibu tong didenge ustadna gelok gitu. Jadi angker Pak musuh ibu teh adalah salaki, musuh salaki adalah ibu. Quran keneh inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Anak jeung pamajikan bisa jadi fitnah. Bahkan anu paling power eta fitnah dibawa ka alam akhirat. Bapak geus diasupkeun ka surga masih keneh aya nu gegeroan anak jeung pamajikan. Gusti, tong ka diasupkeun ka surga bebengok si eta. Cek malaikat saha maneh ieu pamajikanana eta saha anakna nah mah kejeun wani-wani nyarek salaki maneh ulah ka surgakeun waduh Gusti salat keur sorangan zakat sorangan ka masjid sorangan shalawat sorangan tawasul sorangan ieu anakna ieu pamajikanna geura tanya iraha ngajarkeun salatna geura tanya iraha ngajarkeun dijilbabna geura tanya iraha ngajarkeun ibadahna geura tanya iraha ngajarkeun maca Qur'anna bapak pisan panu kitu ada kabatur sosorongot ditiung anak sorangan ge buligir betul pada gara duduk sampai tamak ada asupan ke surga Gusti bengok sia saha maneh pamajikanana saha maneh anakna kunaon mah geuning ulah ka dalam surga ibadahna teh ngeunah soranganan zakat sorangan puasa sorangan haji sorangan umroh sorangan ka masjid sorangan salat sorangan nah sok ngajak ka kuring sok ngomongkeun malaikat tanya sok anjeun ngajak ka pamajikan jeung anak rumaos tara dijiwi geura milu jeung anak pamajikan ka jurang anu pinuh ku kanista ibadah bapak di dunia beak lantaran balakon betongok anaknya pemajikan mata bapak iya teh musuh ya. Ya cek urang ge mata lamun jelema pasean jeung nu jauh teh etis pasean RT jeung sa RT jauh banyak sa RT jeung sa RT pasean da urang mah pasean teh sebenarnya jeung anak jeung pemajikan kadang-kadang orang geus teu bisa pas saya jeung anak jeung pamajikan anger Pak aya musuh nu leuwih gede ti anak pamajikan saha diri sorang matak jalma anu lulus adalah jalma nu beres perang teh jeung dirina marukna gerhana lain keur perang ngapoe demi Allah perang matak kuring mun batur ngajak perang moal diladenan ngajak debat moal diladenan ngahina moal diladenan ngaledek moal diladenan naha kuring keur fokus perangan awak sorang boro-boro perang jeung batur perang jeung diri ge ripuh kunaon sia teh jadi bager beres perang ngelaan beres perang ngalawan pedit jadi nu balager teh geus perang jeung pedit kunaon ibu darek pangaosan perang jeung ngelud coba lamun ngelud LT eleh pan jedog we di imah we teh nana gerhana ge ceramah ulah dianggap mulia apa keur perang sabab Nabi Muhammad ini ceramah beres ceramah di mana doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kadiekeun keur kuring kop tah ieu teh keur perang nana gerhana ayeuna menang amplop kogat di ditu perang Nabi Muhammad di mana doma di tengah jalan anu menta ya Rasul keur kuring ge doma teh keur modal kumaha ceuk Nabi kop rezeki maneh milik kuring artinya milik jeung rezeki beda Pak milik mah dunya rezeki mah akhirat matak paingan tahajud jeung salat dalilna rezeki geus lieur
lamun hayang babari rezeki pekret tahajud jeung salat duha gitu kan. Nah cenah ieu urang mah geus duha geus tahajud sangsara. Dari rezeki lain milik mah nu dipake, nu dituang, nu dicicingan eta milik. Ngan santang teu jadi rezeki. Tah rezeki mah anu geus dibikeun ka batur, diserenkeun ka batur, sumbangkeun ka masjid, pake infak, pake sedekah, yatim patulung, miskin kabela. Tah eta rezeki. Artina milik di dunia barokah jadi rezeki di akhirat. Tah kitu ibu, matak sok nyarieun rezeki. Matak lamun aya jelema datang ka imah, ceu urang teh deuk mesrok duit 300.000. Kumaha cek ibu? Alhamdulillah Allah mere rezeki. Ngan ibu nu ngarti, salaki nu moal. Pak alhamdulillah aya nu mere rezeki mana? Lain mana 300.000. Sia geus muge elo. Nya babaliut bab nu kieu. Matak bab nu kieu mah tanpa guru ngaco. Matak ge ampura. Asli ya ini. Iya, nona gerhana percaya teh ayeuna diberi amplop pegat ku ibu dibikeun moal. Garelo. Pak Ustaz teh kumaha wangi. Sekali teh mun ieu kuring ayeuna dibanan amplop pegat ku ibu ditu nya kudu miskin pegat dibikeun moal. Nah, atuh ari kitu mah anggap ieu teh musyawarah. Jadi musyawarah teh nangtukeun perkara anu disepakati. Jadi cek hate mah eudeuh dibikeun ibu ngan hasil rapat dieu moal. Nya lamun engke ku abdi duit teh dibikeun beres musyawarah ti dieu. Jadi itu salah kuring nya. Salah ieu anu musyawarah. Kucing ngaji manu kieu we heula teu kudu luhur-luhur teuing teu kat aya kari oge. Bener. Sifat Allah teh loba, Al-Ghafar Maha Pengampun. Jadi lamun sifat Allah Al-Ghafar Maha Pengampun, maka urang kudu asak hampura ka saha? Kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa, itu geuleuheun ka urang bae, ngewaeun ka urang bae, mitnah urang bae, ngaledek urang bae. Hukum dunya aya akhirna, hukum akhirat eueuh tungtungna. Ibu dihina batur, si itu mawa pan leungit nu ngahina tungtungna. Tapi sebaliknya kersi itu ngahina ka urang cermin hampura, maka di alam akhirat na dihinakeun ku Allah Ta'ala. Nah can silih hampura antara papada manusia eta teh dalil deui wae kami moal ngahampura dosa manusia sameme eta manusia silih hampura jeung papada manusia. Aya dosa nu paling paur bab hutang. Lamun ibu gablek hutang tuluy maot teu dibayar, maka status si eta ibadahna tertahan, salatna tertahan, zakatna tertahan, umrohna tertahan, tapi di ditu aya status pencuri nah can mayar. Otak rata-rata anu geus maot sok aya pidato bilih almarhum gaduh sametan sok datang ka keluargana insyaallah bade ngajual heula warisan. Padahal mah tong ngandalkeun warisan da kolot sirup teu loba harta bayar bab hutang hartos. Ari ieu mah kana hutang poho warisan juga cokotan. Atuh geus eueuh nu mikiran kolot eta teh anak durhaka teh nu kitu. Di dunya teu bisa ngajamin, di akhirat teu ngocorkeun. Nah. Dikana ku ceramah kieu aya salah saurang nu balik ti dieu teh. Hayang ingat ka kolot, rayagung masjid doma atas nama kolot gitu. Bener tuh. Hayang meuli Quran bikin ka kiai, pak kiai seberji santri 10 garaduh Quran teu henteu abdi mangadenge ceramah anu gerhana kasentuh hate geuning urang teh kudunya ka kolot anu geus eueuh ku cara nyieun kahadean urang berdasarkan pepatahna abdi gaduh rezeki ngan hoyong masihan atas nama kolot tuh caang alam akhirat kolot teh naha aya pagawean anak di alam dunia ngan coba ku malaikat pan ditepikeun ku malaikat hei fulan tuh anak anjeun keur ngaji caang, hei pulan anak anjeun keur sodaqoh caang, hei pulan anak anjeun keur romantis caang, hei pulan anak anjeun keur pangaosan caang. Coba kieu, hei pulan anak anjeun keur mabok. Di dunia we tong di akhirat di dunia we Pak. Lamun bapak boga anak datang polisi, Pak. Dengan siapa? Saya Didin. Apakah bapak punya nama Asep? Iya, anak saya. Mohon maaf Pak. Anak bapak kami tahan di penjara. Kenapa gitu? Ngedar ke narkoba, ngagebeg tuh Pak. Dunia Pak, iya akhirat.
mata loba di akhirat ceurik balilihan ku dosa-dosa anak anu paling teu dipikarido ku indung bapa anu geus maot naon cing anak papaseaan marebutkeun warisan berat ting bener jempre modern banyak jempre mah ampo si abah batung tah lapok ada ini justru anak teh ngariu hiji hutangna beresan ulah ka ngarebut warisan da mulai nu beung hartina warisan nu kaduana euy bisi inung bapa urang maot teh ninggalkeun amanat hayang wakaf hayang infak da hartana aya urang infakkeun urang zakatkeun ieu Pak nu sabenerna mah pahala kunaon sih itu jadi kapangi tilu beren algopar dari sini teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sok seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ingat-ingat ibu bisa aya jelema nu tara nanya ka ibu wayahna peuting ieu gedor datangan jam 10 detik trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana algopar yen urang teh kudu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bongok maneh geus 3 tahun tara nanya ka aing kunaon aya nah ibu jadi nu gelo maksudna seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara teh ulah ngabales kajahatan batur ku kajahatan tapi kajahatan batur geura bales ku kaalus iya terpampang milad ketiga majelis taklim Ar-Rahman haul Abah Harun bin Hasan teu kudu loba ngawangkong jeung kuring diteguh we kunaon make jeung hayang ngahaulan Abah Hasan Abah Harun bin Hasan kunaon ai bangsa arep dihaulan mikir aya bangsa di dieu teh hayam bea mas ibu eueuh duit leungit kadang-kadang mah parawan ibu ge eueuh ngomong si eta maot eudeup jarah nah gini moal hiji aya eta ge jarah nu dendam bangsa tukang maling tukang ngaledek mau ibu jarah nganjarah nah amak pan dijejak tutunguna lebok modal geus ya jadi filosofina kunaon diayakeun haul Abah Harun bin Hasan anu kalimat mun diterka cek logika setiap jalma mika cinta seseorang ketika dihaulan itu karena aya amanah Pak Carlos dok ini bapak-bapak tah nu di luhur mau cantang tuh dikikit hanya orang-orang nu terpilih mata kayakeun haul ieu teh hayu haul teh lain ukur jarah kana kuburna haul ukur ulah mengenang namana tapi haul teh coba inget-inget jasa kehadiran di lemur ieu ti Abah Harun bin Hasan ibarat urang kasih Abdul Qadir Jailani atau Pansa Abdul Qadir Jailani mah bahasa nanti bahasa torekat untuk munu hese diterjemahkan ibarat dia bahasa nanti lamun aranjeun hayang gede milik jeung hayang gede rezeki datang ka makom kami sok terjemahkeun ku Bapak makom kuburan mata deudeuh teh ka kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani balik ti ditu teh robah-robah padahal makom Syekh Abdul Qadir Jailani teh lain kuburan ibu tapi makom ceuk Syekh Abdul Qadir mah adalah masjid jadi lamun bapak hayang meunang milik jeung rezeki sok caricing di masjid bebejakan Gusti Allah tak kitu ieu mah ka makamna memang ka masjid cadu kahartos rupina bae ku urang mah dijelaskeun atuh kumaha cenah mangga udeup jarah tuluikeun jarah ngan wayahna kudu sadar jeung eling nu dijarahan teh saha yeuh Abah Harun bin Hasan tah balik ti ditu teh ibu teh kudu robah adat sifat perilaku tuturkeun kahadeanana maka ladang jarah teh ngawujud akhlak pribadi dina awak urang atos Pak
Urang dia lebih apa saha Abah Harun bin Hasan teh urang dia lebih apa mungkin bakal aya yatim nu katulung mungkin aya miskin nu kabela mungkin aya jompo nu dipanggieun ke imah mungkin aya jelema lapar anu katulungan mungkin aya jelema nu bere modal tah leungit Abah Hasan tuluikeun ku anak incuna tah eta ngaranna jaroh. Kedua aya bahasa torekat jaroh teh engke mah geus lain anu jauh tapi bapak kudu jaroh ka awak sorangan. Cicing ieu lah. Ibu osok jaroh kana awak sorangan. Awak ibu teh ibarat imah, lamun imah aya kebul sapukeun, mun imah bala bersihan, mun papan belemu pel, lamun sarung salaki lecet seuseuh, lamun kaca rusak ganti. Gerasok kurang jarah kana awak. Ingat-ingat tak kalakuan diri sorangan, aya geuleuh, aya rujit, aya cua, aya ngewa, deuk iraha dibersihan. Bejakeun ka jelema nu sok kahina ka batur, deuk iraha maneh eureun euy. Lamun teu eureun-eureun, narek ridho modal keur ngahina. Si pege maot, mando buka naon pege dikepret atuh ku malaikat. Matak saban manusia hirup gerak jarah karena dirinya seorang lain kuring nyarek jarah katasi jarah kasiruan tuluykeun pak sok tuluykeun tapi kade ending akhir mah ibu kudu ngajarahan awak ibu sorangan bapak ngajarahan awak bapak sorangan kuring ge ngajarahan awak diri kuring sorangan awak urang ibarat imah lamun kebul disapukeun lamun bala dibersihan lamun mah papana belebuk diempel sok gara bersihan hati bapak sok gara piceun panyakit bapak sok gara eueuhkeun ka kebul anu aya dina diri bapak sok gara piceun panyakit geuleuh ka batur dina diri bapak kakara nu kitu ngaranna jelema urang nanya ya saya ya teh jelema nah jika nu teu pede jawab ya teh jalmi teh di dieu mah ayo kalau bahawa bapak balik ke dia iya sesengor pan kaum dia marinya membuka masalah teh can hayang akan tara eureun kada bapak telat gitu langsung ayo bapak bebe jamah nah jam 8 ge euy kitu meureun cek ibu oh itu jam 10:30 ubuy teh ngomong di mana heula di mana ngawangkong sono jeung ustadana gerasok bapak tempo nyebut wahna beungeutna beureum anon molotot irung kekerot bibir kekerot leungeun meureum suku ambil deuk najo nah eta pamajikan bapak da lain pamajikan bapak mah hiji nu daek sing kayoa pamajikan bapak dua nu miara budak 5 katilu nu daek nyeuseum kaopat nu cicing kagenep anu daek digeugepan eta pamajikan bapak ai ieu nu berhohoak saha surat Anas yuwas wisu fi sudurinas aya nu hahareosan dina dada-dadana nya berarti lain pamajikan bapak tah aya nu harewas saha nafsuna nu dorong ku iblisna mata bapak ngalawan iblis lain ku hoak deui nae maneh pas ya burger gelut modal duanana tah lamun ieu keur kitu bapak tong nempo ibuna tapi tempo aya nu kecewisan dia oh iblis keur datang cek hate ulah kieu naon iblis oh bahaya iblis keur datang tah bapak kudu sadar ngalawan iblis lain ku dihoak lain ku ayat kursi lain ku Quran lain ku tahajud lain ku salat sabab iblis leuwih gunaon atuh ku tawadhu atos mah bapak lepas pan si mah kuat keneh lepak teuing atos kedah kumaha atuh da bapak tos ngaroskeun lepas hampurannya ingin moal dari kurang balanya we nya tah iblis teh ngagajol harita keneh aya malahan 5 juta iya eta iblis teh leungit tuh si iblis dibrangsel ka oh lain ta tadi tuh jelema deui kan Magak lamun bapak diajar ilmu marifat nempo Allah ngadengi Allah ngarasa Allah nempo iblis ngadengi iblis ngarasa iblis tah lamun dirinya mah geus jelema teh sampurna Pak ngan teuing atuh da urang nya hayang nepi ka jalan eta teh ku hese teuing jadi lain nempo beungeut ibuna dan nempo beungeut mah hayang monyok paripan ieu mah ngagodana geuning ka bapak can nepi ka nyeri hate mah bapak can eureung mah geuning da aing teh baheula mah dijodohkeun jeung ustadana dan jeung beke hideung bari sangsara pokona nu ka bubuk we bapak teh
lamun inung teu ngijinan mah ingin kabur jeung sadana tak kawin lagi bongok aneh ngaganggu wae ka teu hayang tahu jadi rana mungkin nyeri bapak wayangna lamun bapak bener makrifat kade diwaswisu aya nu ngaharewas dina saha ngagoda ka iman bapak tah tinggal ngadenge Allah Pak innallaha ma'as sabirin kitu cek Allah kami teh bareng jeung judul sabar sing sabar terus maka rata-rata lalaki mah begung ngabatin bro mun ieu rata-rata marontok genut merdeka teuing macoblokna deun ada teu ieu mah Pak pokona nu penting keluar pan bapak mah dek ngomong di halangan heula ibu darengekon ieu lalaki teu ngalawan lain teu wani lalaki teu nyiwit lain teu ludeug lalaki teu nyarekan lain teu wani wani ngan lalaki mah apal lalakon nu bakal karandapan hiji ibu bakal jadi randa budak jadi korban rumah tangga amburadul bener Pak coba ieu leutik pikiran ya kalau jadi randa aing mah ataupun pas ya maka Allah mah adil Pak lamun ragrag talak dibikeun ka kaum ibu-ibu bapak saja rumah tangga jadi ulah deui untung bab ragrag talak dibikeun ka urang kaum lalaki sehingga lalaki menahan diri nafsu teu dikoncar teuing bener Bu mata kudunya imeh aya salaki sabar teh kalahkan aing mending ngagoda lagi hati-hati innallaha ma'ana jadi Allah ngarewas gitu tah tuluy ngarasakeun Allah hadir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hatena teh jongjon lamun Allah hadir sok keur dicarekan ku salaki bapak tenang kalem Allah hadir naik amarah tak Allah leungit aya nafsu itu nafsu ieu nafsu loba kajadian pamajikan ditayok ditadek dipaehan akhirna geus dipenjara kakara ceurik kaduhung minta hampura ka kuburanana saha kelakuna amarah nu didukung ku iblis maka kurang teh hayang palijing jelema asuna ieu kitu kade lamun can ngarti ulah diomongkeun isu mane sia-sia can jadi jelem entong ibu ieu mah khusus majelis urang padahal disebut bagong teh ulah kasigeun bagong baik kita yang udah tobat bagong lagi mana orang ikan nih dan memeh Allah ngageruan ya ayuhanas teh memeh Allah ngageruan ya ayuhaladina amanu teh Allah teh nyieun manusia teh ku bahasa hayawanunati hewan anu berakal matak sampurna manusia mah hampura ku akal baheula nalika Nabi Adam alaihissalam dijadikeun can boga nyawa karek boga soca cepil sampean kulit daging jeung tulang maka manggil Allah teh malaikat jeung iblis usjudu li adama hei malaikat hei iblis geura sujud anjeun ka Nabi Adam malaikat kan sujud tapi aya hiji nu teu sujud saha iblis tah malaikat teh aya di Bapa iblis ge aya di Bapa aya da dina awak urang teh nu daek sujud aya tapi gerak kotek tak dina awak Bapa nu nyarek sujud peangan saha eta nafsu tah matak iblis mah ngajedogna di dieu matak diajar torekat teh keur ngabubarkeun eta nafsu perlu bertorekat matak wiridan lagi tarik torekat la ilaha illallah lamun di dieu aya ajaran torekat hayu kadang ku tetangga moal juga sesat jelema teh nami mana Allah teh torek ada pasti juga aya orang-orang torekat kunaon make jeung wiridanna tarik dina ilmu torekat ngahudangkeun hate nu keur sare jeung perang jeung nafsu dina diri aya ngarang-ngarang perang menyerek ada belanya wayahna we nafsu intahan lebih kasar terlalu lomba ya Pak berat polisi nembak penjahat angkat tangan sieun coba polisi angkat tangan kalau ke polisi kabur ku penjahat mata keur ngabasmi nafsu teh wiridan teh tahu loh tapi ada teu lila 40 poe 2 bulan 1 tahun nya teh cenah abdi tarik wae wiridan teh eta mah teu eureun hatena can hirup wae dan engke nalika hate geus cicing alam tenang amarna geus rada eueuh maka wiridan teh lawan dilawanan
sanggeus wiridan laon asup poe nafsu geus leungit amarah geus eueuh kabeh anggota awak urang geus sujud siap sujud ka Allah taala maka wiridan geus moal kaciri dina diri di mana tuh geus ngawujud dina awakna disebut wihdatul wujud wihdatul sifat wihdatul iradat geus ngawujud sagala-galana dina dirina kahartos mata bambu kieu mah ulah lega teuing lieur ngan pokona mah nu diwiridkeun ku ibu sing ngawujud awak ibu naon nu dibaca ku ibu kudu ngawujud awak ibu mata sifat ning manusia eta hiji wujudna kahayangna kahayang Allah sifatna sifat Allah keputusanna ge keputusan Gusti Allah ada jalma maot hayang naon hayang ibu di dunya heula di dunya ibu hayang naon hayang salamet dunya akhirat kumaha laguna teh robana Allah lebih ke sarilung sorat eta wali gini ngajarkeun ka barudak ngadoa hayang salamet dunya akhirat sing balik atuh aya nyanyi teh kalau ketiga harewasan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar doa naon eta doa hayang salamet dunya hayang salamet tah itu teh urang teh cita-cita akhir teh eta hayang salamet dunya hayang salamet akhirat ngan modalna akhirat teh dunya Pak lamun Bapak hayang salamet di akhirat kira salametkeun ti ayeuna di dunya keneh melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng mata lamun Bapak ti ayeuna ngahina batur ngalerek batur di batur minta batur sagala rupa pokona batur nu salah teh adalah batur punten di akhirat teh bakal loba batur saha eta nu baturna teh rangeteng hideung pikasieun urang maut sameme malaikat datang geus aya nu cicing urang mah ceak saha yeu si itu ngomong amal sia nah kuat teu ngegel ka aing pan maneh sok gegel kana harta batur nah maneh kuat nyarekan urang maneh sok nyarekan batur kumaha ceuk urang ingkah kata di akhirat teh kitu ingkah ulah deukeut jeung kuring si itu teh moal nepi ka kiamat ge sabab amal maneh eueur maneh tah geus Pak nah lamun jalma alus hate bager someah garedeh daek ibadah geblus ke alam akhirat maka urang teh dipapag lain dipapag kusaha dipapagna ku jalma nu bercahaya sarupa jeung beungeut urang nanya ka layan lembut ieu saha itu ngawalo tong keung kami sedekah anjeun ieu saha tong sieun kami salat anjeun ieu saha tong sieun kami sholawat anjeun tong sieun kami infak anjeun tong keung kami adalah wakaf anjeun betah di ditu teh maka ku jalma-jalma eta nu ngawujud jiga urang dibukakeun layar tanclem pokona wayahna otak kudu rada main nya ulah nepi ka isuk diomongkeun geuning di akhirat aya layar tanclem lain eta dibukakeun layar tanclem maka di harewosan tah maneh teh engke geus beres kiamat bakal cicing di tempat eta di tempat teh aduh molongkong jalan ke gedong curcor cai ti wahangan geus sawarga teh eta ngajerit Gusti dewa teh kiamat nah hama teh hayang kiamat hayang geura cicing di tempat eta tapi sabalikna keur jelema anu neraka anu ngomongkeun batur ngahina anu ngaledek anu nuling anu maki apa anu goreng balengna sia eta dibukakeun oge layar tancep maka cek eta jalma anu sarupa jeung manehna teh anu goreng dodongis tah maneh teh cicing di dinya katempona teh entab-entaban seuneu sing karocea hancur awakna biak jasadna nyeri na beak di karot si ieu ngaharewos maneh geus kiamat cicing di tempat eta langgeng abadi kumaha sepuh rek insaf aduh aing mah kararieu turang gitu dah udah pembaharan aplikasi ini nanti tapi ulah nempo eta apa sabab Nabi Muhammad ge pernah diisrokeun jeung dimirojkeun ternyata Nabi Muhammad miroj fungsina nembongkeun hukuman nu bakal terjadi aya nu neutekan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan Nabi nepi ka nyegruk nangis saha eta malaikat ngajawab umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu capetang dina agama tapi kalakuan anggang dina agama saha bu
sahanu ngaguntingan leta sorangan heutekan leta sorangan ngaguntingan bibir sorangan. Nabi bertanya ke malaikat saha eta teh umat anjeun ya Rasul nu capetang dina agama tapi kalakuan anggang dina agama cek manehna cek agama ulah pasea tapi manehna jadi bobotoh pasea cek agama ulah panas ku batur tapi manehna hayam ku batur saha lain wel saha nu capetang nyarita agama tapi kahirupan anggang dina agama saha itu waranian ngomong rajin nasarian ku ieu sok mumpung aya abdi sok capetang nyarita agama tapi anggang tina agama kabatur itu tahajud manehna hees kabatur itu zakat manehna henteu kabatur itu sedekah manehna pedit kabatur nitah alus kudu akur tapi manehna teu akur-akur sok ngomong sok huru sok bae-bae dek ngomong ustad ge ah kahageuleuh mah angsiun keur urang pak ulah kasih ke da memang patokan anak ngaguntingan leta sorangan dan tekan bibir sorangan teh saha eta perilaku urang ari kabatur ngoncoran sorangan poe keneh kabatur eta jakat sorangan teu jakat kabatur kudu alus sorangan teu alus-alus kabatur ulah pasea tapi urang ge kabut sakabeu masuk hayang pasea setan pinter jeung cerdas sangkan ustad tergolong karena golongan eta amarah dijijilkeun deui maka ke urang-urang lamun teh urang-urang jara di ustad gitu kan kudu rada sadar kana babi ron keun doa nu kokojayan di lautan darah ini kadarat dilelepkeun deui ini kadarat dilelepkeun deui kokojayan Gusti tulungan abdi dilelepkeun dina darah Pak bau beak ti karep saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beheung nulungan batur nyakek beheungna nyai bisi maneh teu boga duit datang ka Imam Mah disadekeun 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta lamun dina setahun kudu jadi 22 lamun tina 3 tahun imah beak sawah beak lela anu kitu batur rentenir lamun di dieu aya anu kitu eureun euy ieu mah 80% geus moal diuleum deui paduli komonya rentenir sudi aing cenah uleum jelema gelo kitu itu macam kurang jawaban apa? Ada orang yang diulang ku rentenir. Renten dan nu kieu teh kudu nepi. Ngaranna ge mi eling Isra Mi'raj, aya nu dieling naonna? Nya. Tuh, 2 tilu. Keur bapak-bapak daging bangke buya takbiratungan di delahar daging alus diarangkeun. Saha eta? Ai pamajikan sorangan dirandakeun, ai randa ditulungan. Ai pamajikan disangsarakeun ari batur dibungakeun ngabungakeun batur nyangsara pamajikan sorang asa nueureun bala kitu ari pamajikan meta duit 100.000 dihoak Pak 100.000 teh sapkeun duit geus beak deui nah hayu di jalan 750 dibareulik apa yang hargana apa udah sok ulin sok nanya sabaraha we kieu 7,5 sampai kumaha mun boga 250 kayak salat subuh sehingga ai 7,5 di mana di hotel bari 500 keur abdi 2,5 keur penginapan aya 250 bon buncis kunaon berada ari pamajikan diarangkap aya nu kitu patut dibungakeun satuju nya ibu mabab nu kieu nya sugane can salah cai eureun teh nyaho salakina eueuh obat ngadagoran sirah muncrat otakna kaluar jeroanana becan sirahna saha eta geus lemah nabi teh saking kunahan nahan naonnya nahan turun saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani ninggalkeun ibadah sholat mata bulan Rajab mah cek kuring mah bulan dikasediheun wungkul bulan dikasieun paingan Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki datang bulan Rajab teh keungna beak dikarap nah mah jeung keung dua alasan hiji lantaran Nabi ditempuhkeun siksaan keur umatna nu kadua sieun umur teu nepi kana bulan Ramadan maka ulama ngajarkeun doa supaya nepi kana bulan Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan
tulus di majelis demi Allah harapalin ngadoa mah karena ikan sadar walau Allah sadar bulan Ramadan sadar sebulan deui tapi ibu mah nu dipikiran lain puasana bajuna cek aing oge adik Pak kok bener Pak ti ayeuna we geus mansobrot ke salaki kemudian deui pa Ramadan ti ayeuna belanja teh oke mah dideukeutkeun mahal ti oge makanya ayeuna mah diskon ti 600 teh jadi 400 jeung dena teh murah harga 250 namun ini apa? Wis persiapan ke kabongkong. Pemacik salaki ke urang balanya tina online. Ari puasa na can katincak gerasa kali baju sapikiran kaum mana eta ieu. Mata kunaon atuh para imam para opat mazhab ceurik datang bulan Rajab kahiji Allah nembokeun siksaan keur umat Nabi Muhammad sieun Pak. Nu kadua sok umur tenepi karena bulan Ramadan. Namun jeung kitu sabab apaleun Ramadan teh ngahapus karena segala dosa. Man soma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sahajal manu ngajalankeun ibadah puasa capleng sabulan lilana maka Allah meyakeun sakabeh dosana digantian ku berbagai kahadian. Jadi ustad tong keung diteukeun letah, tukang rentenir tong keung diheuleukeun kana lautan darah, atuh anu bapa nu pernah ngarisikuan bonon oge. Ulah keung bakal ngadahar bajing bangke ngan hiji cek orang ulama NU ai salat teh tobat, ai tobat teh salat. Jadi ulah ninggalkeun salat jeung kudu nepi ieu umur kana bulan puasa. Sabab dua perkara eta nu paling penting salat, puasa, salat, puasa. Sahabat Bu, ada menit deui urang. Kan ieu kan deket, 10 menit gitu teh. Umur mana Bu tadi? Haur dada nya. Jadi geus ka mana wae. Teuing ceuli nu bodeg teuing si akan mengharap haur dada ya. Masih gak aya lomor di Bogor haur dada. Kurasega. Kurasega. Ya bae teu urang Cimaung teh nya moge menipu. Kurasega. Sing aya hikmahna nya. Wangsul tidak dising gede hikmah naon kudu urang dipigawe lamun hayang menang kanikmatan kubur teh naon tah nu kudu dipigawe lamun urang hayang disiksa kubur nu tadi datang makhluk nu dikasieun paketing ngegelan nu nyicin nu jahil segala rupa ternyata eta teh kalakuan urang di alam dunya kunaon atuh itu makhluk teh mere katenangan ngupahan anjeun jongjon cicing di dieu segala rupa pertanyaan ti Allah kami nu bakal ngareupan anjeun mah cicing ternyata anu ngajawab segala rupa pertanyaan Allah jeung malaikat lain bibir nu ieu tapi pagawean anu hade nu dipilakeun ku urang. Jadi urang nu ditanya ku malaikat teh tinggal heheotan. Salat teu maka salat datang abdi salatna. Zakat teu abdi zakatna. Haji teu abdi hajina. Umroh teu abdi umrohna. Nulung ka batur teu abdi pahala nulungna. Jadi bapak nama heheotan. Ari bayangan urang mah ditanya teh bapak ngan ngajawab. Moal teh sieun mah panggil dari malaikat teh jangkung naik ibarat bumi jeung langit bapak sedek kitu alah di situ di waktu hiji anu pernah wani nyarekan malaikat bapak uningannya saha Umar bin Khattab dicarekan ade sama malaikat ulah datang makhluk jiga kieu nah umat Nabi Muhammad bakal ngoceak sieun ku anjeun robah malaikat datang ka Allah Gusti robah di si pabrik nah mage dirobah cek Umar abdi dicarekan dirobah ku perkara lembut nah jadi hebatna Umar teh kitu tah bisa nyarikan malaikat pan ini ya anu tutah juga malaikat mama bukron anyawa geus kamu ngomongin batu bisa dosa pusing sarehat panjang Joshua para pemilik dekat rezeki anggang balai jeung Cilobi moga-moga anu paling hese mah lain ibadah nu panggedena Bu lain ibadah nu gede nu hese ibadah nu leutik anu berketerusan mata nu panghese mah istiqomah hirup daripada urang mudag anu gede lebih hade nu leutik we keur ya kan ge mustami saehe keur ieu we saehe teh saeutik keur ieu we bae tong loba-loba teuing Bu atuh abdi ge kitu da teu madang duit gede teh
teu menang duit kan teu lila menang duit leutik teu dina ceramah teh teu menang duit teu pokona mah ku Allah mereka percayaan kieu ceramah ka Bogor ge itu geus bersyukur geus alhamdulillah daripada kuring menang duit berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit hoream disiksa ku duit gitu mata eta mah cek ibu tatu wios lamun diulang teu dibayar wios ibu wios asal umum son tong dibayar handok tong dibayar MC tong dibayar tanggung tong dibayar background tong dibayar tah abdi ge ari umuman narima ieu mah ari son dibayar urang teu gerak temponya hukum negara sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya gitu nu kabeh hatur bobo sapanon cerang sapakan mugi agung cukup lumur di marsi hampurana para leun anu kasuhun meninggalin di pabrik hampura anu kateda billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.